Ayah, ayah, kerja sakedeung. Naon? Tempo tak inung maneh. Nah pantes, tingali ngonten jiga kieu. Rapang cupang tingali jiga budak ngora aki-aki jeung nini-nini kitu ngerakeun nya heuh teu. Aing mah sieun si mama tah ngomongkeun. Wah ka era pisan. Atuh ngaranna konten atuh bu da nyata, lamun nyatana pantes atuh. Terus lain konten kreator wae. Heuh lain atuh da geus kolot budak ngora pantes atuh. Heuh ngaranna ge ngonten atuh bu na kumaha atuh emang kitu da eta ge beurana cupang lagi lain cupang asli atuh. Nyaho aing ge ngan teu pantes. Tuh aing dirasa ok nganterkeun budak diomongkeun mitoha jiga kitu patut. Can ke aing datang ka kolot cina meureun boga besan teh jiga kitu. Heuh maklum da ngonten ngaranna ge neangan duit atuh kumaha carana ai konten kreator mah da sagala diakalan atuh bu. Biasa ge jeung urang pan ngonten ge dijeujeukkeun atuh beunang dijeujeukkeun atuh nini-nini teh. Geuing ah. Si emak tah urusan si emak teh. Omongan atuh maneh teh. Omongan kumaha da kolot atuh bu, lain udah kritik atuh. Maneh mah loba kasieun pisan demi kebaikan sih teh. Ku aing atuh maneh teh sanggup mah. Sok omongan.